Eta barudak ayeunanya awewe barau cikur gerasep dibawa ka mana teh daya ke pasrah gitu ngomongna teh kieu sok wae cenah asal jelas we hitunganana teu dari disebut runtah mambu ngamek manehna oge tapi kalakuan leuwih ti runtah naudzubillahi min dzalik amit-amit teh dongengna asik teh awewe barau cikur geus darang dan model zaman jahiliyah make baju teu mararatut majarkeun modern teh make bujal ditempokeun sagala rupa eta reuas saya marta ngobrolnya lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukena kacidapan peranti salat wae teh nya bari seriting cikikik unggal peuting ngariung ulin di juru diskoti nyiar lalaki ateul payah ya ditowel wanian diciwit leuwih tarik deui malikana teh nya ditraktir alah omongnya diajak kontan hayu gawat rek dibawa ka mana nya pasrah tumarima asal inget cenah kudu puguh hitunganana awewe model kitu naon atuh ngaranna da geuning disebut runtah mah teu narima cenah modern lamun bedegong negara blag kaeranya leutik keneh bernyit rupa jalma kelakuan bagong teuing pokona sesegrok jeung hideung ulin dinu poek karesepna lain hari bagong mah mun dibedel teh ngaguik ieu mah dibedel teh ngaguik nganon ting cikikik biasa terus serian ruksat komo si ipung mah karesepna pisan gitu ABG asa beuki goreng patut panari oman mah bebe aki-aki beuki budak beda jeung ABG lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukena wae teh nyaho bari seriting cikikik unggal peuting ulin di juru diskotik mararabok teh nyiar lalaki ateul budak lemet padahal tobat Gusti ditowel Malik Noel lah diciwit nyiwit beki tarik ditraktir alah muir diajak kontan hayu wala rek dibawa ka mana nya pasrah tumarima asal puguh cenah eta hitunganana awewe model kitu naon atuh ngaranna da geuning disebut runtah mah teu narima ngambek bernyit cenah modern lamun bedegong solelelale bernyit
Bagong gelo. Sanes atuh ibu, saterang abdi mah sanes kitu. Pada biasa ngabentenkeun mana emansipasi, nu mana emansisasi. Pemina model kieu mah emansisasi. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi, segala hayang segala lagi. Pada ngelawan kodrat wae ai. Ngeri. Cenah emansipasi bari utekna teu ngarti. Bisnis berang penting, bisnis naon bukan teh teuing. Salahina di imah ngajaga tulang pantau, anakna diasuh cukup khusus terjeng babu. Hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah. Ngarepkeun di salaki cenah duitna teu cukup wae. Berlian renceng ngaku batit tina bisnis, padahal mah hadiah dirupa bayawan. Awewe nu ieu lain awewe modern, tapi sapi daging benciteun tukang jagal. Nganut emansipasi kaluar tina aturan, montong ngalawan kontrak bisi ngadon jadi bejat. Emansipasi teh persamaan hak laki-laki dengan perempuan, tapi hanya yang positifnya saja. Ari nu goreng pantun mah montong atuh euy teu meunang ngalawan kodrat di rumah euy. Paribasa hayang maju begitu hayang jadi bapak segala rupa. Single parent ketek mengek. Kumaha eta kebutuhan biologis itu kaduh caroge mah. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi, segala hayang segala lagi. Moal bisa atuh istri mah jantan istri, pamaget jantan pamagetna. Ada di mana-mana. Cenah emansipasi bari utekna ngarti. Bisnis teberang tepeting, bisnis naon duka teh teuing. Salaki di imah ngajaga tulang pantau, anak diasuh cukup khusus terjeng babu. Hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah. Ngarepkeun di salaki cenah mah teu cukup wae, bisa kumarimanya euy. Emas berlian rencem, pajar ngaku tina bisnis, padahal mah hadiah dirupa bayawan. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sapi daging benciteun tukang jagal. Nganut emansipasi kaluar tina aturan, montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sapi daging benciteun tukang jagal. Nganut emansipasi kaluar tina aturan, montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat nyai. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sapi daging benciteun tukang jagal. Nganut emansipasi kaluar tina aturan, montong ngalawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sapi daging benciteun tukang jagal. Nganut emansipasi kaluar tina aturan, montong ngalawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Doraka nyai
bobogohan 15 bulan jeung si Renok kurang bayaran randang orang hade rupa anak bungsu banar gula salah naon atuh salah naon dosa naon kurang naon ari akang kurang naon diputuskeun di tengah jalan singkat sebelah hawar-hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu urang Cicadas randang ora hade rupa serang kupangkat jeung banda kakuringnya dadak tega yen surat putus cinta Anas kuring goda gade kebrok-broan barang ngabere pangaboga hampir beak desang karek ditalepak ya cenah naon gering-gering oge da kudu pasrah meureun lain jodona manomat we eta ka Kang Wahyu nitip ulah dugi ka dieu nya nyaah abdi teh ka manehna teh Kang Wahyu sok we boga rumah tangga sing tartib biasa we sapertos nartibkeun lalu lintas nitip Kang Wahyu bobogohan 15 bulan jeung si Renok urang Banjaran randang ora hade rupa anak bungsu banar gula salah naon atuh salah naon dosa naon kurang naon ari kuring kurang naon diputuskeun di tengah jalan hawar-hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu urang Cicadas randang ora hade rupa serap kupangkat jeung banda kakuringa dadak tega yen surat putus cinta Hanas kuring goda gade kebrok-broan barang ngabere marukan pangaboga hampir beaknya desang karet ditalepak tos dah di ini sombong sekali somse ala manis somse neng manis somse sombong sekali is ulah itu is ulah benduk is ulah belikan is ulah itu is ulah benduk is ulah kundungan di mana gesami pamaget baca baru
cuni namina Cooper. Kurang pergaulan ya Cooper teh. Balia Baratati Jaruni Ara Roches Sawios da sawios oces oge kararase. Ih malu dong, muka jelek ngaku ganteng. Itu tandanya lelaki percaya diri. Tapi mestinya mau ngomong ngaca dulu. Jangan begitu, nanti bisa kena tinju. Jangan begitu Neng. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ah, akang mah ada Ini aja. juga si pelet teke ini derajatnya Neng. Bandung memang Dasar lalaki lurus tujung. pergaulan Neng. Biasa itu mah. Jangan rombel Neng. Somse ala manis somse, neng manis somse, sombong sekali. Somse ala manis somse, neng manis somse, sombong sekali. Bunganya sayang baik, bungana doyan baik, bungan mah royokan baik. Tika sebelah Is ulah itu is ulah bendung is ulah belika. Is ulah itu is ulah bendung is ulah bendungan. di mana gesami, pameget pacara rumi. Mun lalaki teu cuni namina Cooper. Kurang pergaulan eta teh Neng. Balia Aja Baratati Jaruni Ara Roches sawios da sawios oces oge kararase. hayang we. Ih malu dong, muka jelek ngaku ganteng. Itu tandanya lelaki percaya diri. Tapi mestinya mau ngomong ngaca dulu. Jangan begitu, nanti bisa kena tinju. Idih malu dong, muka jelek ngaku ganteng. Itu tandanya lelaki percaya diri. Bener, tiga buru ya. Ningali awalnya budak leutik. Betengna bareuh. Buru yang mana nya anak bangkong. Tuh hararideng. Sing dah aya tulisan dirinya. Pokoknya aya tulisan pelanggan dirinya teh. Dokter spesialis kulit jeung duraring gitu tah. Budak lalaki kate umur satepak ka dokter spesialis kulit jeung duraring. Aya naon zamannya Nganter gitu aku ararane aya naon ku ararane. Budak awewe geulis umur satepak sore-sore ngantri di dokter kandungan. aya naon zamannya. Nganter gitu ararane aya naon ku ararane. Teuing teu ngarti lah. Cek beja dicurig eta budak lalaki teh kasogot parabot bati ulin peuting wedor sia. Cek beja dicurig eta budak awewe teh bareuh padaharan bati ulin peuting. Galeng sia. Nu matak barudak ulah osok ulin peuting sabab peuting loba jurig nyiliwuri.
Bisiti belasan tuluy dikekesek malahan bisa parem digegel virus. Saya gak power sih teka tempot tapi ngegorogot hari anjing gue pengen ngegel teka tempot nah virus mantep mantap ya omen usep ipung gin terutama udah pilih lama ulin penting bisa digegel virus. Iya mah bacaannya babaturan nyayo obat contohnya soalnya budak lelaki kasih umur tepat ka dokter spesialis kulit jeung durarin. Ayo naon nyepungnya teh nya sekarang mengantar padanya ararane aya naon ku ararane budak awewe gelis umur sapak sore-sore ngantri di dokter kandungan. Eta aya naonnya kana kitu nya aku nganter mah kitu na ararane aya naon ku ararane pasti aneh. Ya mengadenge sagenya cek beja teh jurig eta budak lalaki teh kasogot parabot mati ulin peuting cek beja teh jurig eta budak awewe teh baru padahalan omongan ulin peuting. Mata singa kieu ulin teh nya nu matak barudak ulah osok ulin peuting sabab peuting loba ubrut nyiliwuri bisiti balas tuluy dikekasa malahan bisa paeh digegel virus. Udah dijaga deh ingat gini beja teh jurig eta budak lalaki teh kasogot parabot mati ulin peuting cek beja teh jurig eta budak awewe teh bareng padaharan bati ulin peuting. Nu matak barudak ulah osok ulin peuting sabab peuting loba jurig nyiliwuri bisiti balasa tuluy dikekasa malahan bisa parem digegel virus. Eta nu kudu hati-hati cek beja teh jurig eta budak lalaki teh kasogot duraring mati ulin peuting cek beja teh jurig eta budak awewe teh bareuh padaharan mati ulin peuting ulah sok ulin peuting sabab peuting mah loba jurig nyiliwuri heueuh teuing atuh teh nya teuing Pararane yeu cinta aya cinta ya jolang ember sami wae mah pangaos nama pangawe kantor milih mah sok kitu milih keren ajak corak Pak udah milih nonton karang geuning lolobot teh bangsa wol karpet elektrol nyaho asep boga imah si eteh manis someah nyaho asep boga mobil si eteh mani murintil nyaho asep loba duit si eteh mani murilit nyaho asep kandeloke si eteh ngadadak masket unggal usi mere dada mere pipi da goreng hayam itulah hotel nyaho asep ngalego imah si eteh mimiti robah nyaho asep ngalego mobil si eteh mimiti labil nyaho asep hese duit si eteh hampir ngaleungit nyaho asep ipis loke si eteh ngabecir mampret eteh cici eteh ngaci eteh lupa ibu puranya awewe materialistis nah naon bedana
siga emer, siga jolang, siga sarung jeung kopeah, sendal capit jeung tarumpah. Aya ku enteng, aya ku murah, aya ku hina, nista kabina-bina. Nyaho Asep boga imah si eteh manis someah. Nyaho Asep boga mobil si eteh mani murintil. Nyaho Asep loba duit si eteh mani murilip. Nyaho Asep kana loket si eteh ngadadak masket. Unggal usi mere dada mere ping-ping, dahayang goreng. Pastinya kita untuk para dulurnya ngeres dasar. Nyaho Asep ngalego imah si eteh mimiti robah. Nyaho Asep ngalego mobil si eteh mimiti labil. Nyaho Asep hese duit si eteh hampir ngaleungit. Nyaho Asep ipis loket si eteh ngabecir mampret. Eteh cici, eteh ngacir, eteh lumpah, ibu buranya. Awewe, awewe, materialistis, nanaon bedana jeung juri kuris. Awewe, awewe, materialistis, nanaon bedana jeung kiciwis. Di kota gede memang gudang-gudangna awewe silung model si eteh. Di kota gede cinta diobral murah, siga emer, siga jolang, siga sarung jeung kopeah, sendal capit jeung tarumpah. Aya ku enteng, aya ku murah, aya ku hina, nista kabina-bina. Lami-lami mah cinta biasa dari ronan sareng panin urang moyornya. Jarum kampung, kancing-lancingan, kalau ngeuleut pesna kumaha harunya. Kancing ceter, pakep. Lamun lain teteh awewena, kelaanan kudu kawin harita. Lamun lain teteh awewena, terus terang can hayang jadi bapak. Boro-boro rumah tangga, pan geus pugu gawe oge teu boga. Ngan ku sabab teteh awewena, modal cintaku mah engkewe lah jadina. Syukur geuning hirup aya jalana, najan teu leuwih dahar mah teu kurang. Syukur geuning hirup aya jalana, najan teu leuwih baju mah teu kurang. Sanajan teu di juru, sanajan teu di pantau, ngalayah di tengah imah, penuh kabunga taya kasusah.
lamun lain teteh awewena kelaanan kudu kawin harita lamun lain teteh awewena terus terang can hayang jadi bapak boro-boro rumah tangga ban geus pugu gawe oge teboga ngan kusabab teteh awewena modal cinta kumaha engkewe lah jadina syukur geuning hirup aya jalana najan teu leuwih dahar mah teu kurang syukur geuning hirup aya jalana najan teu leuwih baju mah teu kurang Sanajan teu di juru sanajan teu di pantai ngalayah di tengah imah pinuh kabunga daya kasusah kuring nu kamari calon sarjana ekonomi gelis kawanti-wanti lamun lempang ake boy mere indung na guru ngaji ngan bapak nanya nu pisan judi ngadu hayam ngadu domba tumpangan lamun apel malam minggu ngirim duit jadi fardu lila lila jadi lino mendingan bedo jadi minangku tiba tamboro bogo mah bogo tapi woro nyaah mah nyaah tapi woro mending putus di Batang Woro bogo mah bogo tapi woro nyaah mah nyaah tapi woro mending putus di Batang Woro kabogo kuring nu kamari calon sarjana ekonomi gelis kawanti-wanti lamun